pasti kan loba kesalahan-kesalahan ketika iya loba kesalahan kan di neraka cek Kanjeng Nabi ulah waka di neraka ye Muhammad memeh umat kena seuneu kajian Muhammad heula Masya Allah itu bukan Nabi pohara jasa mun polisi kos gitu mantep eta mun polisi kos ya Allah ya Rabbi guys saya bukan nama wigi mau orang kawinkan di dia kalau mun abri polisi kabeh lurah jadi tumbal masyarakat mantep jasa Kanjeng Nabi itu ya jadi tumbal ulah waka dikenakeun saeutik-eutik acan kana seuneu neraka sanajan loba kasalahanana ulah dideuleuh Haji Masurina ulah dideuleuh Rusdina ulah dideuleuh Haji Bahrina tapi deuleuh hatena aya Muhammadan tahu pandang aya nu batur bela ieu henteu ieu kumaha Haji Pendi coba aya Muhammadan tahu coba tanya ditanya heula nyana ye sa Haji Pendi bau ka Kanjeng Nabi Muhammad ai ka Kanjeng Nabi mah wallahu alam ngan aya Muhammad di dieu Muhammad mana Muhammad pengkolan baik geus bayana mah aja kana neraka sakedeungnya embung sebabnya lagi osok ngaca sholawat nah atuh aya Muhammadan menghargai kangaran Muhammad Masya Allah Nabi Adam kaget begitu dia sujud ke surga di lawang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu Adam Rasulullah kaget ditanyakan bukan Nabi Adam ya Gusti ari eta di luhur lawang ngaran saha Muhammad ayo Muhammad desa incu anjeun irahayana Nabi terakhir wahara amat geus ulah loba omong cek Gusti Allah eta mah hamba aing kakasih aing anu bakal nyalametkeun seluruh umat Masya Allah geus aya di luhur surga unggal lawang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di lawang Haji Pendi aya kuari ahok ayo babatur dagang karung atuh ulah sajan babaturan ge ulah aya ahokan komo aya haritanuan atuh ulah nah si hade si hade